Paguron Ardawijaya parantos kasohor kawentar kamana-mana teu aneh loba jago jeung jawara hayang ngajajal kana ilmu silat pamimpin Paguron Ardawijaya. Bangsa alam harita teh pabeberang surah manuk menikeun karacet dina tatangkalan. Kelebar kana dahan kelebar deui kana tatangkalan anu sejenna. Rentang-rentang harita teh aya jalma leumpang ngadegetan ka lembur Ciremis. Anu kabagian piket atawa ronda rikat narangtung terus neuteup ka jalma anyar datang. Di lembur Ciremis mah unggal poe jeung unggal peuting teh aya bagian piket atawa ronda pikeun ngajagaan keamanan jeung katentraman pangeus lembur Ciremis. Anu kabagian ronda harita teh aya kana 20 urangna nyebar di unggal madhab. Eta jalma anyar datang teh asupna teh di jalan hareup ngaliwatan gerbang anu dijagaan ku si Abun jeung Aceng. Sorog eta jalma teh kahareupeun Abun jeung si Aceng, dedeganana cangkung badag budi amprotan, kumis we paplang segede hileud. Dua leungeunna pebor hilal, dadana oge katingali ngareusi. Si Abun harita rikat tumanya kalayan sopan. "Punten, rupi agan teh saha teh ieu teh? Sareng bade nepangan saha?" Eta jalma teh neuteup ka si Abun jeung Aceng pok harita. "Dewek anu ketela rungkawa si Dewa Maut ngajak datang ka dieu hayang ngejajal kemampuan ilmu silatna pamimpin Paguron Ardawijaya. Ieu paguron geus kasohor ka mana-mana, dewek banget panasaran hayang ngejajal ilmu silatna pamimpin ieu paguron." Si Abun jeung Aceng geus boga sangkaan kitu ti tadi oge. Abun rikat ngajakan rungkawa ka curah lembur. "Sumangga Den, ku abdi dijajabkeun." "Angga, tuturkeun abdi Den." Abun harita lempang ti heula dituturkeun ku rungkawa si Dewa Maut. Sedengkeun Aceng mah tetap cicing dirinya ngajagaan gerbang. Tekung silila harita teh tepi ka buruan paguron, di buruan paguron gandeng ku sora anu keur latihan ilmu silat. Si Abun ngajakan ka rungkawa ka jero imah khusus we eta teh imah keur darima tamu. "Mangga Den calik heula, mangga antos sanela sakedap." Rungkawa kek diuk terus rurat raret di eta ruangan anu karasana adem jeung bersih. Abun terus ka jero imah ngabejaan kanu bagian popolah yen aya tamu. Abun terus ngalios deui ngabejaan Mang Barsa jeung jana yen aya tamu anu hayang ijin pawesen jeung dirina. Tekeng silila ka ruangan tamu aya nu datang wanoja anu keur disrupana. Soro-soro sosogo anu ngarereunah disimpen dina beungeut meja. Pegowe rungkawa jadi betah, rungkawa neuteup wanoja anu mere susuguh. Saumur nyunyuhun hulu rungkawa kakara harita dek tarung tapi disuguhan heula. Biasana nama langsung darwet tarung nepikeun kaberesna. Tapi ieu mah beda disuguhan heula, disugemakeun heula. Anu mere susuguh teh imu terus ngaleos ka jero imah. Rungkawa dah haus lagu kue nginum. Ragamang kana bolu am dihuapkeun camuil-camuil meuni peureun beunta. Keur kitu terojol harita teh Mang Barsa jeung si Abun pok harita teh Mang Barsa cumarita. "Wilujeng sumping Kang di Paguron Ardawijaya, kumaha sehat?" Mang Barsa ngasongkeun leungeun ka tuhuna ngajakan sasalaman. Gap kurung kawa ditarima, "Pangestuhi ayeuna mah aya dina kasihatan." "Nebangkeun Kang sim kuring Barsa pamimpin Paguron Ardawijaya. Kumaha aya anu tiasa dibantos ku sim kuring?" "Ngaran kula teh rungkawa si Dewa Maut ngajak datang ka dieu hayang ngajajal kana kemampuan silatna pamimpin Paguron Ardawijaya." "Oh kitu. Sim kuring mah Kang teu tiasa nanaon. Ngan kitu we ieu mah olahraga sangkan teu carangkeul." "Mun bisa mah darungna ayeuna we sangkan teu nyuntang mangsa. Ayolah, urang memedian darungna." "Ya, upami teh mah Akang hoyongna kitu, teu aya salahna kok kula ditarima penantang Akang teh. Pun siapkeun tempatna euy." "Mohon mangga Guru." Abun harita lempang ka buruan paguron terus nyamperkeun ka jana. Jana oge geus apaleun buru-buru nitah ka sakabeh muridna sangkan caricing di sisi yen Mang Barsa bakal izin hosen jeung jalma anu katelah rungkawa si Dewa Maut. Terila Mang Barsa harita datang dituturkeun ku rungkawa. Duaneuna harita asup ka pakalangan tarung. Piela jeung dicaci oge apaleun tuanana mencerong ka Mang Barsa jeung jalma anu katelah rungkawa.
Bela jadi dagdikduk sok ingin salakina eleh jajaten. Sararea harita mencorong ka tengah pakalangan tarung, aya anu cing kecewis cumarita cing pada baturna. Mangga Kang, tiasa dikawitan akang heula mangga. Reketek Mang Barsa harita ngawatek jurus tangan saketi tahap kalima, sedangkan wong kawa harita ngawatek jurus cakar heulang. Kuku-kukuna manjangan harideung ngandung racun. Tadah Barsa. Tadah sedangan Dewik. Iya. Cilat. Rung kawa harita ngabelasat nyakarkeun dengan katuna jeung kencana. Bang Barsa harita lakilekeun badanna ka kenca. Jeung kabelah katu, gila ke bos. Celeng rung kawa harita loncat dua sukuna harita ditajong-tajong kana dada Bang Barsa. Mang Barsa rikat nakisan ku dua sukuna. Kedugdas. Curari celik, dalig-deg. Rung kawa harita mundur ti lolengkah. Karasa dua sukuna rada keper. Rung kawa makin penasaran. Rung kawa harita nambahan kecepatan jeung daya gedorna. Iya, modal siap Barsa. Jelung rung kawa harita loncat. Lengan katun harita disabatkeun kana sirahna Mang Barsa. Tapi kecepatan gerakan rung kawa eleh ku Mang Barsa. Beureup katuh Mang Barsa harita ngablasat ngakedor kana dada rung kawa. Yuk jebet jeung kalayang gedebut. Badan rung kawa harita mebet kana taneuh. Dadana asa bejad napas jadi renghap rancug. Ger anu nonton harita sudak lantaran Mang Barsa anu unggul. Rung kawa harita hudang barejeng nyabak dadana. Rung kawa harita geus pancuh deui barejeng neuteup ka si Barsa. Dina kayan kitu ti jero dadana harita aya anu nyalak hayangan kaluar. Rung kawa teu bisa nahan, bolhok harita rung kawa utak getih. Jurus tangan saketi memang luar biasa hebat, sok padahal Mang Barsa kakar ngagunakeun eta jurus dina tahap kalima. Mang Barsa harita nyamperkeun ka rung kawa, pok harita. Atos we Kang, teu kenging diteraskeun. Cerita tu akang makin barah. Cicing sia Barsa. Dewek can rumah sia ele sia. Rung kawa embung ditulungan ku Mang Barsa. Harita kini rung kawa nyalurkeun tenaga lapisnya kana dadana. Dua lengan didorongkeun ka hareup. Gibeg rung kawa ngagibegkeun badana ngusir ka nyeri dina dadana. Sok urang teruskeun ditarungna Barsa. Reketek rung kawa harita ngawatek jurus cakar heulang tahap pamungkas. Kuku-kukuna hideung sumbu beureum ngandung kakuatan anu nosa. Mang Barsa bisa ngartiin rung kawa hayang nilakakeun ka dirina. Mang Barsa rikat ngawatek jurus tangan saketi tahap kagenep. Iya. Jeleng rung kawa harita nyerang deui. Lengan katuna harita ngablesat kana dadana Mang Barsa. Mang Barsa rikat nakis pigilang lengan rung kawa ku lengan kencana. Yuk kedugdas. Siut lengan kencar rung kawa ngablusur kena ti korona Mang Barsa. Rikat Mang Barsa mundur dua lengkah keplos. Serangan rung kawa ngahakan kana angin. Jeleng deui rung kawa nyusul tepus ayeuna mah dua leungeunna dicakarkeun kana beungeutna Mang Barsa. Hiuk semeran dua leungeun rung kawa karasa panas ku Mang Barsa. Rikat Mang Barsa ngajumpalikeun badanna ka tukang. Curalik celik Mang Barsa harita pancuh nangtung. Jeleng rung kawa loncat nyejek dadana Mang Barsa. Rikat Mang Barsa noncok suku katuhuna rung kawa. Hayu jebet jumpalik rung kawa salto celik dua sukuna napak dina lemah. Jarik jeg rung kawa harita mundur dua lengkah. Tenaga lapis anu digunakeun ku Mang Barsa masih unggul. Rung kawa asa teu percaya kana parenjona. Reketek rung kawa ngawatek jurus gajah ngamuk. Tenaga lapis musur kana dua leungeun jeung dua sukuna. Barsa, sok urang teruskeun ditarungna. Dewek can rumah sia eleh ieu. Iya, yuk leungeun katurung kawa nyawabar kana carehamna Mang Barsa. Kedugdas. Siat kedugdas. Dua serangan rung kawa ditakisan ku Mang Barsa. Jarik jeg dua dana harita mundur dua lengkah. Jeleng rung kawa loncat kalayang julalit salto di luhur. Heuk sukuna nyelebar kana sirahna Mang Barsa. Mang Barsa harita mundur dua lengkah. Gep suku rung kawa tewak. Rikat harita dua leungeun rung kawa napak kana lemah barejeng pelangkingkeun badanna ka tukang. Tapi Mang Barsa ge bisa maca kena gerak rung kawa. Teu asa-asa hiuk cangkengna rung kawa ditajong ku suku katuhna. Hiuk jebet keburu badan rung kawa harita mebet kana taneuh.
Rasa cangkengna asa potong. Kurintel, Rungkawa harita ngajauhan ke Mang Barsa. Rikat harita nangtung deui. Sok senajan cangkeng masih kena nyeri, Rungkawa sejan ruskeun di tarungna. Goblok deh. Ieu jalma bisa ngarobokeun dewek. Ieu mah kudu ngagunakeun jurus pamungkas sangkeun dewek unggul mah ya. Ragata Rungkawa harita ngawatek jurus pamungkas nyantara jurus tangan Dewa Maut. Dua dampak lengan harta dibuka di hareupeun dadana. Badan Rungkawa semuhurung beureum. Dewek moal asa-asa pikeun ngarobokeun anjeun Barsa. Dada sedangan dewek ieu jurus pamungkas. Ya, cerilat Rungkawa harita nyerang. Dengan katuna harita nyerhuk kena genggrongna Mang Barsa. Mang Barsa rikat nakis ku leungeun katuhuna gedug deus. Jengkang Mang Barsa harita kedorong ku kakuatan Rungkawa si Dewa Maut. Mang Barsa rikatnya imbangkeun badana, takara oge pancuh nangtung Rungkawa geus nyerang deui puguh we Mang Barsa kawalahan oge. Hiuk gila ke bos, gedug deus, jengkang. Pikeun anu dua kalina. Pikeun anu kadua kalina Mang Barsa ngajengkang kadorong ku kakuatan Rungkawa. Dina kayaan ngajengkang Rungkawa hasil ngasupkeun gedoran karena dadana jeung carehamna Mang Barsa. Hiuk jebet, hiuk jebrot. Kalayang gubrag Mang Barsa harita meubet kana taneuh. Mang Barsa rikat hudang deui berejeung nyeklad dadana jeung carehamna anu karasa nyeri. Piela anu nyaksian kana eta kajadian jadi salempangeun. Piela harita dek lumpat tapi cacih ngahalangan atau nyeklan leungeun Piela sangkan tetep cicing ulah ka mana-mana. Rakatek Mang Barsa harita ngawatek jurus tangan saketi tahap ke-10 atau tahap pamungkas. Dua leungeun Mang Barsa ngageleter ngandung kekuatan anu rosa. Ilmu silat siat Barsa wana naonna geuningan. Sok maju deui eta beungeut ku dewek bakal dipeubeuh. Ilmu siat tingalikeun bakal potong. Rungkawa cuma di tanah teh sakarep-karep mapanas ti dituna mah sangkan Mang Barsa nafsu. Mang Barsa tetep kalem. Ti anggalna oge teu aya masalah nanaon jeung Rungkawa teh jadi Mang Barsa biasa bae. Sumangga serang deui Kang. Urang buktoskeun saha di antara urang anu bakal ngajoprak. Ade mun kitu mah. Iya, tulilat Rungkawa nyerang deui. Dua leungeunna ditonjok-tonjok benih merakpek. Mang Barsa tetep tenang dina waktu. Dua para Rungkawa setik deui kena kana dadana. Mang Barsa ngalakokeun tindakan kajeda cepetna. Hiuk jebet. Dua para Rungkawa harita ditonjok ku leungeun kenca jeung katuhna Mang Barsa. Jarig Rungkawa harita mundur ka tukang. Rasa dua pereupna sing siremeun palukar ditonjok ku Mang Barsa. Jleung Rungkawa nyerang deui pereup katuhna harita ngablesat kana puceulna Mang Barsa. Teu kanyahoan siet kep leungeun katuh Rungkawa ditewak ku leungeun kenjana Mang Barsa. Hiuk leungeun katuh Mang Barsa harita ngadius pangbaraan kana dada Rungkawa. Rungkawa ngapandong ku leungeun kencana gedug deus jarig mundur terlengkah. Hiuk deui gedug deus Rungkawa nakis ku leungeun kencana jarig mundur terlengkah. Rasa leungeun kencana keper balukar ngapendung leungeun katuhna Mang Barsa. Hiuk deui leungeun katuh Mang Barsa ngablesur kana dada Rungkawa. Rungkawa narik leungeun katuhna anu keur ceklan ku Mang Barsa. Tetela pageuh lireut dicapit ku gegep. Dua tenggelan jeung hiji cecekan Mang Barsa geus teu bisa dibendung deui ku Rungkawa. Hiuk jebet, jebrot. Cengkang Rungkawa harita ngajengkang ka tukang gubrag kana taneuh nangkarak bengkang. Karasa dadana asa bejat jeung karasa panas. Kecilok ketih kimpel kaluar tina sungutna si Rungkawa. Rungkawa teu bisa hudang dirina kudu narima eleh ku Mang Barsa dina waktu harita. Mang Barsa harita nyampeurkeun terus tepak deku deketan Rungkawa. Barsa, dari ajen memang hebat. Ulaga ku eleh ka ajen. Aduh, dada gerasya padas tulugan Barsa. Mang Barsa harita nyebak tatuna Rungkawa. Mang Barsa nyalur ke tanaga lapisna sangkan tatuna Rungkawa henteu nyeri teuing. Dadana Rungkawa katingal hideung tapak tenggelan Mang Barsa. Rob saraya harita nu nonton ngadegetan ka Rungkawa. Harita teh ngalingkung. Sakabeh muridna Mang Barsa ngerasa bungah lantaran guruna bisa hasil ngarubuhkeun Rungkawa.
Diela rikatnya berken jeung Nyi Caci. Sok sanajan bari jeung ngais budak duanana tetep hayang ngadegetan ka Mang Barsa. Jana oge harita teh aya di jero kerumunan. Ieu mah kedah inggal diubaran Kang Barsa, urang canak we ka beuminya. Ceuk jana harita usul. Bener, hayu urang bawa we. Sok gotong euy, barudak sok gotong. Ceuk Barsa nitah ka muridna. Ragayeng we badan Rungkawa digotong dibawa ke imah palagi nerima tamu. Tekung Nusila geus tapi langsung dicageun dina papan. Habun, Boki, Aceng, sok ubaran. Barsa nitah ka murid kapercayaanana sangkan ngubaran tatuna Rungkawa. Ti luarana teu leleda langsung nyiapkeun obat jeung cai. Dina waktu harita oge ti luarana ngubaran tatuna Rungkawa. Nya sabadan diubaran mah tatuna Rungkawa teh rada mendingan teu nyeriting seperti tadi. Rungkawa harita geus bisa diuk pok harita. Nuhun karanjen kabeh anu geus nulungan kula. Kula teu bisa lila cicing di dieu. Kula dek nuruskeun di lampah. Jung Rungkawa harita nangtung. Dan nungguan jawaban tinu hadir si Rungkawa terus kaluar ti imah seja nuluykeun di lampah. Sararea anu hadir kekodeg ningali kalakuan si Rungkawa. Waktosna kaum dangu insyaallah dinten enjing urang teraskeun dina bagian anu ka-16. Sumangga kasadayana ujung kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.